Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah, diiring ku kanyaah kadedeh Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Duriat ti alam gaib. Ayeuna kantun bagian anu ka 32 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Marah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masuk bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangseerkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Duriat ti alam gaib bagian anu ka 32 na. Kumaha salajengna sorot cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzelan di tengah zalan tumpak dung dung tes. Para wargi sadayana, isuk-isuk sang surya mucunghul ti tukangeun gunung. Cahyana hurung ngempur sumirat maratan jagat. Manuk-manuk pating geleber saruka bunga syukuran ka Gusti anu geus mere anugrah. Sabagiana aya nu silih usapan jeung sabagian deui aya nu langsung hiber jauh sejaneangan napakah keur dirina katut kulawargana sewang-sewangan. Teu beda jauh we jeung manusia nu saban poe ngemban tugas wajib ikhtiar jeung ngamumule alam dunya jeung pangeusina ku cara neangan pangupah jiwa. Poe harita sanggeus damar anting jeung garini bebersih di hiji pancuran anu kabeneran caina meuni herang ngagenyes. Isuk-isuk kalayan dibarengan ku niat anu geus buleud tiluanana ngagedig indit saja ngajugjug ka karang kamulian lemburna Kinaga Reksa tempat minang sarayana nyi garini incuna. Kacaturkeun di walungan Cimuntur harita caina keur mejeuna kiruh dumeh can lila caah gede. Kayaanana semu pika keungeun jeung pika sieuneun. Komo deui palebah muarana mah caina ka ciri muih tarik
matak seber katempona. Di sisi walungan beh kulon tepatna handapeun tangkal waru anu ngaroyom dauna kana cai. Dina palebah batu anu muncugug aya hiji manusa make baju pangsi sing sarua hideung. Eta jalma keur sila mendeko. Buukna nu ngariwig diikat barang bang semplak. Sedengkeun cangkengna dibeungkeut ku karembong hideung. Nyiorna sora cai kabawa angin nepi ka ngagerwahkeun monyet-monyet anu keur anteng narangkep tuur naluhur kiara di daratan Karangmulian. Paburisatna monyet dibarengan ku disarada pating calekreh, malah masa bagian aya anu luncat kana tangkal waru ka palebah manusia anu keur mendeko sila. Garabag, kulawing, monyet-monyet kagarabagan bakating kuruwaseun dumeh teu nyangka yen di tempat nu teu disangka-sangka aya saurang manusia anu keur tapa brata. Gujubar. Aya kana limana monyet pating gujubar akibat salah luncat. Monyet digejebur laju ka bawah palid ku cai walungan Cimuntur anu motahna kabeh hilirkeun. Kasorenakeun Damar Anting, Garini jeung Kinagareksa anjog ka sisi beh kulon walungan Cimuntur. Persis peuntaseun manusia anu keur mendeko sila. Tapi kulantaran posisina memang jauh jeung karungkupan ku daun waru, jadi saurang oge eueuh nempoeun ka eta jalma anu keur tapa. Kinagareksa matana nitenan kawalungan bari sakalian mikir kumaha carana sangkan lungsur langsar dina enggoning mentas walungan. Ulut sapanginuman Kinagareksa nanya ka Damar Anting, Ge, kumajang ieu cai walungan geuning masih kene gede kieu, masih kene motah. Jiga nama tas caah ieu mah jabamane tarik muih jeung muter. Jikan sugan boga cara sangkan urang bisa mentasan ieu walungan jang. Paling oge ngadamel rakit ki ari sanes mentas cara biasa mah ki. Alim teuing Kang, abdi mah paur bisi kacandak palid ku caah. Garini nempas bari semu muringis paur, sedengkeun Kinagareksa mah ngadon nyengir. Gitu sote manejang bisa muntas cara biasa. Dari aki mah pan geus kurang tanaga jadi angger meureun. Sangkan kabawa sararea mah kudu nyieun rakit heula jang. Nyamangga atuh ki. Hayu urang ngadam rakit. Kaleresan itu tuh seueur tangkal awi anu reuntas kacandak cai kasisiki. Damar Anting nyaluyuan kana kahayang Kinagareksa. Nu saterusna ngander we duanana nyieun rakit tina awi nu cukup keur tiluaneun. Gancangna carita teu kungsi lila rakit teh geus beres dijieun. Nu saterusna eta rakit dibawa kabeh girangkeun. Maksudna mah supaya dina engke meuntas sangkan teu jauh teuing palidna. Nu pangheulana naek kana eta rakit Kinagareksa dituturkeun ku Damar Anting bari nuyun Garini. Kucuprak rakit mimiti maju ngageleuyeung katengahkeun didorong ku galah dina awi saleunjeur. Reket suara rakit pating raraket katembrag ku cai walungan anu pating selewur nyimbeuhan Garini anu keur antang muntang kana leungeun Damar Anting.
sakujur awakna jadi riribegan kaasup buuk panjangna anu ilu kabawa base. Tapi dumasar kana hal eta katampona Garini beuki tambah geulis wae kitu kayanana. Badana anu kasimbuhan ku cai jadi tambah jelas luka lekepna. Harita Garini semu ngajerit leutik dumeh rakit rada ngagaleong sedangkan leungeunna beuki pageuh raket ngembing kana cangkeng Damar Anting. Kang, enggal tahan rakitna Kang, bilih dijungkir balik Kang, cek Garini bari dipeparaket muntang. Sedangkan Damar Anting ngan ukur seuri leutik bari nahan rakit ku galah ti beh katuhu. Atuh galeong dewe rakit teh beuki oleng dibarung ku cai anu tambah motah. Garini beuki ruas samar polah jeung serba salah. Mun muntang pasti beuki pageuh, mun teu komo deui geus pasti tugu jubar. Nya kapaksa Garini ngarangkul nyalindung kana dada Damar Anting. Barang nempok kayana kitu, kina gareksa hatena eureun-eureun ku kulutus. Dasar kurang ngajar. Komo aya alasan dijieun. Komo aya alasan dijieun kasempetan wae. Sangkan incu aing ngarangkul. Awas ya mun geus nepi ka darat. Moal teu diteke ku aing mata si Damar Anting teh. Eta incu aing nepi ka dipeperakeun gitu dulu eta. Gunung Kembarna nepi ka diantel-antel kitu nyod-nyodan. Kitu harita ngagelendengna kina gareksa bari ngabalieur. Sedangkeun Damar Anting mah jongjon we ngagayuh rakit. Galeongna rakit kabawa kabeh hilirkeun terus nyeot ngadeuketan ka palebah tangkal waru anu doyong kawalungan. Sarindat juru mata Damar Anting anu memang geus kalatih sangkan waspada nempo hiji manusia anu keur mendekosila. Kayaanana jelas nyurigakeun dumeh katempo pisan eta manusia nyeun gerakan nu ngabahayakeun. Set Damar Anting luncat bari mawa Garini muru kasisikeun. Sedangkeun kina gareksa rada telat sok sanajan Damar Anting geus ngabejaan sangkan gancang nuturkeun hanjat luncat ninggalkeun rakit. Awas ki, nying kaki, hiang. Pusaka arit kembar nyeleber ganas narajang ka palebah kina gareksa. Sat kina gareksa ngagiwar ka kenca bari nangkis arit ku iteukna hutang seleber. Pakarang musuh malik nyerang deui nyapu ka palebah tuhur jeleng. Kina gareksa luncat ngan hanjakal napakna kana tungtung rakit nu balukarna rakit jadi ngaburacung terus dibalik atuh gujubar. Kina gareksa ngagujubar awakna nyeot ke bawah palid. Sedangkan harita arit kembar terus muter mudah gerek ngalatarang. Nempok kayan genting kawas kitu Damar Anting teu cicingeun. Kalayan ku ngagunakeun ilmu pangenteng badana. Damar Anting ngalayang jiga kapini siut wes seot. Damar Anting nyeot ngajambak tak-tak kina gareksa dibarengan ku nyapukeun leungeun kencana ngapendung serangan arit kembar. Hus blar. Arit kembar jiga neunggar tembok katakis ku jurus tapak dewana Damar Anting. Damar Anting rikat mawa kina gareksa dibawa ka daratkeun dituturkeun ku hiji kalangkang hideung anu ngacorelat loncat corelat jeleng. Barang jeung Damar Anting napakeun sukuna ka darat kalangkang hideung nu tadi nuturkeun kiwari geus aya ngajega bari dina kayaan buukna ngarumbai nutupan beungeut. Sedangkeun dengan katuhuna geus nyekel deui pusakana anu gugurilapan dua arit kembar. Sorot mata kina gareksa
ngaredak hurung barang nampo manusia hareupeunana. Dadana kaciri turun naik, jantungna ngadadak ngakeder, letahna teu siwah jiga anu diwengku hese arek nyarita. Sabot keur kitu jalma anu make papakean hideung anu nyatana saurang nini-nini kadenge ngomong ka Kinaga Reksa. Reksa, ulah kaget aing datang miheulaan tina janji anu geus pasini deuleu Reksa. Hei Runding si ronggeng laknat di Gunung Kawi, tiba heula kula di rumah asa nyieun janji jeung Andika. Jadi wayana incu kula moal dek dibikeun komo deui mun ku Andika rek dididik dina jalan teu bener. Jelas gula moal merean jeung moal mikeun deuleu Runding. Sora Kinaga Reksa semu ngageter jero waktu nembalan si Nini ronggeng laknat di Gunung Kawi. Nusa terusna Nini ronggeng nyirihil seuri sadak Kunti barang ngadengi jawaban ti Kinaga Reksa bari ngagitakeun cangkengna jiga sinden anu arek ngiping. Anehna sabuat keur gutak-gitak kitu teh ujug-ujug teuing ti mana datangna. Kadenge sora gamelan tataluk tarik pisan, tumpak kedong pak, tumpak kedong pak, tumpak kedong pak, tumpak kedong pak. Nini ronggeng serina beuki tarik bari ngibing, tapi najan kitu ngibingna kacida ngabahayakeunana kusabab ngibingna Nini ronggeng lain sangibing-ngibingna, tapi ieu mah kulantaran ngibingna dibarengan ku jurus-jurus silat sakti ronggeng iblis kawi. Harita dua jurus kekuatan sakti narajang. Bet blas. Kinaga Reksa gentak nyingcet. Bari ngapabukeun iteuk nagana. Wush. Tungtung iteuk naga nyeleber ti handap ngala kana gado Nini ronggeng. Cirihil Nini ronggeng kalah seuri jeung ngomong bari males narajang. Reksa nah kunaon atuh Andika sulaya kana janji kapan sarua sigarine oge incu aing deuleu Reksa. Nini ronggeng ngakilekeun beuheungna bari nangkis iteuk naga ku jurus ronggeng dosol. Dua leungeun si Nini si disusul ngagempur jurus iteuk naga Kinaga Reksa. Des! Boom! Nini ronggeng jeung Kinaga Reksa awakna sarua mental dumeh dua kakuatan jurusna bentrok. Kinaga Reksa gancang napakeun sukuna digigireun Damar Anting jeung Garini. Sedangkeun Nini ronggeng ucang-ucang dina dahan kai bari anggar cirihilan. Dasar kurang ajar anjeun Runding. Duwi ade anjeun mending granyingka indit sia diarebeun kaula. Kapan urang di ayeuna mah geus beda pilempangan deuleu. Keun perkara si Garini mah kula nu tanggung jawab bikeun ngawarahana deuleu Runding nyingga. Moal bisa Reksa, moal bisa. Kami keke hayang mawa si Garini incu kami. Kusabab kami oge sarua hayang nurunkeun ilmu ka dirina. Sangkan bisa malas pati kasih jantra deuleu. Damar Anting ngareret ka Kinaga Reksa. Dumeh ngarasa panasaran. Sageus ngabandungan pararea omongna antara Kinaga Reksa jeung Nini ronggeng. Nu saterusna Damar Anting harewos. Ki. Nah leres kitu si Nini tilas garwa aki.
atanapi memang masih keneh kapi hukum tapi mainnya aki gadugar wa kakunti ki mata kinagarek sangat dilaka damar anting dumeh menang pananya kitu nusa terusna kinagarek sakukulutus dasar edan mane majang mainnya agi boga pamajikan gagunti amit ulah lalawura da baheula mah geulis eta teh jang keun ge guaki di guar dicaritakeun silsilan ari geus nepi ka imah bogona eta ini baheula mah geulis lain kundi ujang tembal kinagareka bari manyun dumeh ngarasa keheul maka disebutkeun boga pamajikan kakunti sagala Nini runting alias Nini ronggeng ti Gunung Kawi seuri deui bari aya nama beheungna teu cicing ilu jeung wirahmana gamelan anu teureun-eureun mirik reksa aing rek maksa deuleu mawasi garini reksa sanggeus ngomong kitu na atuh ari seleber teh sakilat pisan karembong hideung si Nini anu meungkeut dina cangkengna nyeleber ngakulung cangkeng garini set rep si Nini ronggeng laknat di Gunung Kawi nongtak salendangna bret seret sapada harita garini kagulung awakna kabulen muter laju nyamperkeun Nini ronggeng celeng kinagarek sate cicingan kentak loncat nyusul garini anu ngajerit wut itu kinagareksa meta dina jurus cakar naga bret tungtung itu ngapedel karembong Nini ronggeng nepi ka soeh disusul ku garini anu ngoleang ragrag harita Nini ronggeng ka cida ambekna dumeh garini lesot deui kalayan dibarung ku kagesitanana Nini ronggeng nyamber garini anu keur ngalayang dibarengan ku nyabetkeun arit kembarna ka aki nagareksa hut pakarang sakti Nini ronggeng ngacius nyamberan tiap inci awak si aki anu jujuralitan nyingkahan panarajang si Nini sakali-kali si aki ngayakeun serangan balik ku jurus iteuk naga andalanana trang arit kembar Nini ronggeng ditangkis ku iteuk naga sedangkan harita samberan karembongna nu ngakulung garini ngaradak dilesotkeun kusabab karasa aya angin anu cukup kuat nebak di stokangeunana Nini ronggeng gancang malik tapi kareke malik wuduh si Nini teu kungsi ngajerit kusabab gerakan kilat ketiga damar anting kaburu manten nyayang kana pundukna tak teu pajar bisa kumaha Nini ronggeng seeutik oge teu bisa nyingcat sapada harita awakna jadi leuleus laju rubuh ngagubrag jiga nangka asak ragrag sorana ngagedeblug bari burial buncelik nempo damar anting anu geus ngagandeng garini harita Nini ronggeng teu mampu nahan gempuran ti damar anting nu ngadadak nyayang kana pundukna atuh daek teu daek Nini ronggeng ngagedebut ragrag cungcurunganana nanggal lepisan kana taneuh akibatna si Nini muringis bakat ku kesal karasa kana hulu angen bakat ku seueul karasa pisan kana hulu angen ambekanana semu eungap sedangkeun matana burial buncelik nenjok ka palebah damar anting anu geus nangtung bari ngagandeng garini sate kapola Nini ronggeng gancang hudang deui bari papalangkingan bari sungutna teureun-eureun nyorocos ku kulutus sial dasar kurang ajar sia bocah nah saha ilahi gelebeunceuh nu geus ngilu campur kana urusan kami awas ya ulah wani-wani ngadeuketan incuk kami deuleuh aduh
Ieu coba hulu angan meni seueul kieu gara-gara ilaing sia beunceuk. Nempo kayan gitu Damar Anting kalah ka seuri ongkoh rada lucu oge. Dumeh sinini kalakuana jiga budak leutik. Sedengkeun ini ronggeng harita beuki ambek wae barang nempo Damar Anting kalah seserian jiga nu ngece. Montong seuri sia lurus tunjung. Jiga nu ngahina kitu ka aing. Can nyaho meureunannya sia makana kasaktian ilmu aing deuleu. Hapunten nih, hapunten. Kuring mah teu aya maksad ngahina, komo deui kanini. Nu kagungan incu nu sakieu geulisna teu pisan-pisan nih. Mung asal lucu we ongkoh katinggalna. Dumeh eta teh lancingan morosot nih. Ceuk Damar Anting bari malingos dumeh era jeung hayang seuri. Nempo orat sinini nungan katutupan ku calana jero anu geus sarowe. Teu jauh jeung Kinaga Reksa anu ilu ngabarakata. Sedengkeun Garini harita sarua ngabalieur bari nyiwit cangkeng Damar Anting satarikna. Duh, kunaon nyi? Ieu aduh, ulah nyiwit kieu atuh, ulah nyiwit. Aduh. Damar Anting muringis, dumeh cangkengna karasa ngajeletit diciwit ku Garini anu ngadeli. Dasar jahil akang mah, cek Garini bari ngadilak dibarengan ku beureumna beungeut. Nya tapi enggal ilesotkeun ieu. Aduh, nyiwit teh meuni peureus kieu geuning. Lesotkeun. Mana oge ulah sok jahil ka. Garini nembalana semu gereget. Tapi najan kitu oge ari leungeunna mah tetep pageuh nyangkeh ka Damar Anting. Harita Kinaga Reksa jiga mu puas barang nempo kayan ini ronggeng anu paciweuh ngarangsodkeun calana pangsina anu morosot sametur. Dasar mangkluk kurang ajar. Aya naon ilaing Reksa make surat seuri jiga sero kitu sia. Jinga nu bunga kawas tu kakaramanggi wae sia jimat aing deuleu. Runding sing bener atuh make calana jero teh deuleu. Cik atuh nu geus sarwe gitu mah ulah teuing dipake, da bercuma. Leuheung mun teu jiga sayang gagak mah eta mah meuni cawos-wos deuleu, meuni jabri coba jiga semu geus campur wis. Naga Runting alias Nini Ronggeng beungeutna ngadadak baregeud beureum bakat ku era pabaur jeung amarah nu kaliwat saking. Dumeh ngarasa dihina. Komo deui barang ngadenge Kinaga Reksa anu ngomongna jiga kitu. Amarahna beuki ngagolak. Kalayan teu loba omong deui, Nini Ronggeng langsung ngabebadkeun arit kembarna ka Damar Anting jeung Kinaga Reksa. Wuduh! Nyeleberna pakarang sakti Nini Ronggeng dibarengan ku ajian iblis laknat Gunung Kawi anu geus kakoncara kaangkeranana. Dasar dajal bigang sia. Kinaga Reksa kukulutus bari jeung pias dumeh meh-mehan geus maklum kana kasakten Nini Ronggeng. Punten, Kinaga Reksa kukulutus bari jeung pias dumeh mayana mah geus maklum kana kasakten Nini Ronggeng. Sajorelat Kinaga Reksa jujuralitan nyingkahan pakarang Nini Ronggeng anu narajang. Terang-terang itu Kinaga Reksa muter ngabendung serangan-serangan maut si Nini dibarung ku gesitna gerakan jurus-jurus andalanana. Tapi sanajan kitu kakuatanana teu sabanding jeung jajaten Nini Ronggeng anu ngagunakeun ajian iblis Gunung Kawi. Dua jurus iblis laknat harita ngahanca kana iga burung Kinaga Reksa disusul ku sabetan arit kembarna. Hiu. Sora arit nyeleber tarik pisan narajang ngarah kana beuheung. Atuh puguh we Kinaga Reksa nu ngadayagdag meh-mehan beuheungna ngagelenceng ka tebas
ku ganasna panarajang Nini Ronggeng. Sabot keur kitu sareretan Damar Anting nempo kayan Kinagareksa nu kadese. Kalayan teu loba mikir panjang deui. Sakirat Damar Anting najong rang-rang nu kabeneran ngagoler dipake nangkis arit kembar Nini Ronggeng. Hutang sapada harita arit kembarna Nini Ronggeng gagal nyapatkeun beheung Kinagareksa anu meh-mehan ngagelenceng kusabab katangkis manten kurang rangkai kiriman Damar Anting. Nu saterusna arit kembar jadi robah arah nyeleber tarik nakar ngababad tatangkalan nepi kararungkan. Sakadapan mah Kinagareksa teu bisa mengah beungeutna pias matana mencerong kosong sedangkan pikeun Nini Ronggeng amarna beuki kacidang ngentapna dumeh Damar Anting geus nyalametkeun Kinagareksa. Tapi karek oge Nini Ronggeng rek malik na atuh ujug-ujug eueuh waktos nah kabujeng seep wadia balat dongeng Ki Agus Jago keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.